lauk teh lila galadena kieu teh. Coba parabna teh beak, be aing mah aduh. Geus pikiran malulu. Jabana lebaran. Kumaha nasib itu pusing-pusing teuing nyawa ieu hirup. Oh, Nyi. Kopi Chan. Ye, apaan puasa, Nyi? Sudah tetap puasa pada di Puasa tuh, Nyi. Lah kan ngesok puasa kieu ge. Pas bulana. Kumaha tuh Kang? Kumaha naon, Nyi? Udah lagi wae baju bedug, lebaran makin geus deukeut. Duh, kumaha tuh Nyi da lauk lagi leutik keneh. Tenang we atuh Nyi, kege cair tes lebaran. Ya gerak mun baju geus lebaran mah meulina. Udah geus naik wae makin teh. Heueuh atuh Nyi kumaha Nyi da? Akang boga duit ge bakal tes lebaran Nyi. Sing sabar we atuh. Nanya budak tentang mah, nanya teu wae baju lebaran. Oh, akang teh lain teu mikiran ieu teh. Bingung nih anak ka mana. Geus atunya geus nyairek nyembang emak wae lah. Nyi ulah atuh Nyi. Ulah. Bae akang we nu ngadadak neangan. Ulah nepi ka nginjem ka Bang Emok Nyi. Terus kumaha neanganan? Geus pokona akang lah rek neangan lah. Menang sapoe ayeuna mah Nyi. Rek ngusahakeun nya. Lah gitu. Heeh, pokona cekel we omongan akang nya. Anggus ekuh mah dagon teh kapurutnya. Oh, ayeuna akang mah rek ini teh lah nya tong melang nya. Heeh. Awas Nyi heeh. Dagon punyai. Heeh. Gimana nya? Ulah nepi ka nginjem Bang Emok kan, Dek. Wow. Heeh, geus akang rek liar lah ti ayeuna nyanyi nya. Akang beremantak itu ge pusingnya. Pikiran kanyai. Ngaeh wae budak can kasalinan. Mana panen geus lebaran. Mana meureun ieu heueuh geuning parabna seep. Akang da neng ge hayang ganti teh kutang mah. Da aku teuing setahun sakali ganti kutang teh kabeuli keneh wae mah. Doakeun ku nyai nya Kang, penting hasil penting ayeuna mah. Doakeun. Sing sabar we nyanyi ulah nepi ka nginjem Bang Emok pokona mah. Akang naik usaha pokona poe ayeuna mah kudu berhasil we Nyi, sing sabar Nyi ah. Ih, lain geus pamit teh. Oh, bener. Aing meni pangling anjing. Kira aku ah, paling rada gaya kieu euy. Ngan anger banget sama goreng. Asalnya Siap beres kieu buku kontong ayeuna mah. lah deuleu atuh aing mah HP nya Terus berdua aing anu oh HP noge anjing jabo iPhone euy. tah je tah pergi di proyek aing nya Pergi naon euy? video lah Beres bisa loba ku duit kitu urang euy. Ayo duit nongko aya tuh deuleu tuh Aing menta tuh euy. hah Menta. mantap ente gawe teh ayeuna Henteu kudu aing butuh duit teh euy, kumajikan ngecemih wae yang meuli baju lebaran yang budak. ieu ayeuna kan geus jadi mandor ye ayeuna teh Ji di mana euy? aya di Bos Cibuy aing Ji mandor maksudna gunungan di dinya? heeh Ji kumaha tadi gawena euy? mane arek ngilu urang ka ditu hayu Heueuh hayu atuh anjing kebeneran euy aing aya teh butuh duit ye. aya teh Atuh loba duit meureun jelema na. ngobrol atuh aing Pasti da bos heuh. anya lah Wah aya tuh euy sebenarnya aing boga duit ye. Aya mah kira-kira jelema na eta euy? Nih. ieu nya urang-urang eta lah nya telepon heula we nya Tah mending bener kitu. heueuh Bisi eueuh ka hanas urang ka ditu di hanan. cing lah orang telepon heula nya Heeh. Anjing eta ngaranna ge bos. nyoho lah Bawa duit lah. duit Masa kita telepon lah. artinya halo bos Anjir, kotak bos bener. oh kereta keur meeting heula ieu aya baturan yang gawe ya oh geus magrib oh atuh ke orang geus magrib kadinya ya oh atuh sip ayo nya Assalamualaikum Ngomong naon cenah eta? paling geus magrib ayeuna keur eta dan keur meeting keneh manehna Ji, aya mah eta kayak puting. ya ayalah kayak kurang dikondisikan deui ya tuh Aing enak minta tolong ka sia tah aing naon butuh duit soalna. ini saya ka ditu lah tuh
Ye, aing buru-buru aing mah ke tas magrib yang aing ka ditu balik heula. Baik lah. Heueuh pamajikan aing butuh duit teh jamproan heula. Atuh Ke juga. tas magrib heueuh. Heeh, kayak kurang. Ulah henteu. Tayang deui kan itu Heeh atuh nya. Heeh, bejan deui ke. Siap. Juk. Woi. Ih, kala. Duh, Enak. aing bari jeung era ge da kapaksa heueuh. Kunaon? Aing pinjem duit atuh nu tadi euy. Keren. Tulungan heula euy, aing keur si Nyai euy pamajikan aing butuhun duit yang budak. Kebudak bener. Oh, keur budak aing mah aing teh butuh ting duit aing lamun lain pamajikan mah. Ieu, nih. Kebudak tapi nya. Heeh. Tangis kabeh heula we ah. Gampang ke di hitung-hitung lah. Heeh, nya. Di jeung lah ku aing heuh. Juk. Heuh nuhun atuh nya. Ade ker budak teh. Heeh. Juk. Nuhun pisan sedih ah deh ya. Oh, bageurna eta budak. Bakal si Akang teh pulang teh lila keneh tapi ka sore. Daripada eueuh keur dahareun mah di imah. Sugan ieu diundur lah. Dengan kejo pasti peribet jeung si Akang ge. Nyi. Kang, Keur ngundur naon nyi? keur ngundur iya dengan sangu di imah Heeh Akang bener ge. nyi, akang resep euy. Akang ngapsi Nyi. lapar. Akang teh manggih gawe nyi. Alhamdulillah atuh Penting Kang. teh akang teh ka ditu diantar ku si Pami nyi. Heuh atuh Kang syukur Heeh. kitu mah. Tak nama supaya ulah bongkor teh nyi. Ieu akang ieu. Tuh, boga duit nyi. Aduh Akang, Mau usaha akang. Meureun budak Pancet teh. akang ge akang neangan duit. heueuh Kang. Usahakeun pisan tuh nyi loba Tuh nyi. heueuh lobanya Kang nya. Heeh. Tinggal Tinggal atuh nyi. jeung Ikut dahar dahar, nya. heeh. Sok atuh. Duh, boga duit ding Kang, Tah alhamdulillah. nomor teh nyi tah. Heeh. Ayo buru nyi. Jagoan atuh meureun rek weh bareng jeung Nyai. Heeh ayo. Ayo buru lah geus lah. Geus nya Kang Heeh nya. ayo. Duh Kang. Tah yan. Engke rupiah di we satik deui nya. Jadi mah ke lurus ke belah itu. Oh. Ya ini aya nu nelpon heula ya. Bos. Iya orang kerja proyek. Oh, aman lah proyek mah. Iya, bos. Orang si Asep teh aku mah yang gawe. Oh, betul. Oh, tentang kai mah. Oh, tuh kayak kurang dibedakan lah ya. Kasih Asep mah. Udah yuk. Non anu ieu bagian ieu karunya sorangan mah kabedak. Oh, yang geus tuh nya. Kayak kurang dibedakeun ke cepotna. Yeuh, mangkaning kan mun geus lebaran teh arek dibuka coba. Mau kabedak di sorangan mah. Oh, bos. Atuh nya. Geus nya. Yuk, waalaikumsalam. Ih, di tangan teh ada dinya geuning jelema teh. Kunaon teh? Nih. Weh, di tayangan kehead ku urang. Heeh. Itu lagi kan helayan. Hanya heula tamu ya. Digawe teh teh. Oh, toh. Kumaha ieu ka bos Cibuy teh? Ye ku. Gua ante teh sibuk euy tadi. aing. Nyatu aing kita non di proyek jalan tol Ongko. Ombo. Ai mandor teh hiji kan proyek ieu non wisata alam ye. Iya teh. Gitu tadinya tadi tuh. Lain beres bos Cibuy proyekna heuh. Eta Terus kumaha tah urang bisa amprokna euy? urang kan geus ditelepon ya. Nah, geus diomongkeun. Terus kumaha cenah teh jawabanna? Nah, cewek kan geus maghrib we, menting jam 7-an. Penting ayeuna. Heeh. Nah, Keteang we ka imahna. maksudna urang tinggal ka imahna we meureunang kitu. Tinggal ngobrol-ngobrol we kumaha kayaknya lamun eta nang bawaan ti urang. Oh iya aing ngaburu-buru nama si Nyai geus ngecemewa ieu teh. Pikiran baju lebaran. Oh, tinggal saminggu deui. Oh. Coba budak ongko. Ya, Yang kewe. ari geus ditelepon mah atuh urang meureun tinggal ka imahna hungkul. Heeh, geus. Heuh maksudna ke uing rek ka dieu rek jeung si Nyai. Oh, yang geus atuh heuh. Heuh nya, Urang geus dibejakeun da. geus dibejakeun heuh. Heeh, engke kita ka imah. Heuh atuh urang buru-buru heula nya rek bebeja heula ka si Nyai ya. Oh, enggak tahu lah itu tuh. Heeh. Oh, Wah, ini kok beres pegawaian nama titu ti dieu. banyak. Heeh. Oh, nuhun heuh. Juk. Bebeja heula urang ka si Nyai. Juk. Aduh, alhamdulillah.
amprok oge jeung si Fahmi teh ya. Proyek wisata alamna ya. Tapi asa capek euy teh handap ka luhur. Daun heula di dieu sugan ya. Jili. Sarung tinggalin di saung ya. Aduh, jaba jauh ieu mah ya. Kena ngorbankeun sarung we nama hiji lah. Coba ieu sarung mah. Penting mah jadi we ka Bos Ciboy ya tuh. Nyi, lebaran teh kabeuli baju teh ya. Balik ieu mah ya. Kamana si Akang ieu teh? Geus 2 poe can balik keneh wae. Meni heueuhna teh balik-balik poho ka imah kitu balik. Si Akang teh bener-bener mau teu dicarekan. Tah sorana mah geuning. Pasti mana wae Kang? Kakareke nembe uih. Panjang caritana Nyi. Panjang. Nih keur naon sasapu? Sapu barala. Lain Nyi bener sih Nyi. Proyekna Bos Ciboy meni loba Nyi. Heeh Kang. Kita mah syukur. Fahmi keur nguruskeun proyek wisata alam Nyi. Syukur atuh meni aya proyekna mah ieu mah. Bener-bener loba bener eta mah bos teh Nyi. Lain Nyi. Asa tulis kieu Nyi. Piraku Kang? Dangdannya Nyi. Saeutik atuh Kang. Eta halus sing jarepat kitu juga hilut Nyi. Ampun heueuh nya Kang. Itu menang meninggal garisan ku nyai teh. Tapi gelis Nyi. Heeh, tapi nyai teh nama mau disebut nyai ah. Terus naon atuh Nyi? Biasa kos batur. Naon tah Nyi? Hayang neng jeung ate ya. Oh atuh Nyi. Ya. Awas mau nyebut nyai deui. Heeh. Nyebut naon? Nyai. Naon atuh? Adi disebut naon? Oh Neng. Eta. Pokoknya Akang tuh. Hayang neng nama. Nyi doakeun Akang Nyi. Pohon Nyi. Awas mau menyebut neng. Doakeun aya namanya Aa nya, Neng. Heeh. Aa terek sukses ieu teh. Arek nepungan heula Bos Ciboy nya. Penting ayeuna didoakeunnya ku neng. Atuh. Sing sukses. Kan cenah hoyong masih acuk lebaran. Heuh jeung barudak geus ngaeh wae. Tunggu keur sarare enak teh. Ayeuna arek ka bumi heula atuh rek salin ah. Heuh bari tepungan itu budak karunya. Aya di imah budak. Aya nanyakeun wae. Uge. Sok atuh sasapu teh tuluykeun. Heuh nya geus neng rek sapu deui nya dilanjutkeun. Man tepungan budak. Entos can ibakna Entos Neng. Aduh, beres ibak ka Neng aduh. Ampun. Tos ibak entos. Terus ngalipot geus kasep kieu pan ana oge. Geus kasep arek ka ditu teh nya. Arek ka bos teh. Si ada teh manis keur teh ya. Tos disiapkeun ku neng kita tadi. Ku bageurna si Neng. Coba ka di ku arek dieu atuh lah. Atuh leuh. Pot manis kieu jiga Neng. Jiga neng nya. Ampun ting. Kumaha geus pantes ieu rek ka Bos Ciboy. Amun geus kasep pisan. Aslina Neng. Asli. Aduh. Kudu cair gede ieu. Nya atuh didoakeun ku neng. Tah moal merek ini teh bisa kaputingan. Arek angkat wae ka ditu. Heuh, bisa gila. Iya teh atuh teh pantes ieu angge ieuna. Nah, dan teh elakeun ke ka ditu ka bosna teh. Kumaha Neng? Oh, soe doakeun ku neng. Kasep ieu. Kasep. Terus satu arek angkat heula nya. Nya doakeun ku neng nya. Ayo Neng. Nya. Angkat heula yeuh. Hati-hati nya. Nya. Sing ti tajong di jalanna. Bos. Bos. Halo? Itu yang proyek wisata alam itu harus segera cepat beres itu. Soalnya kan sebentar lagi kan lebaran tuh. Jadi banyak wisatawan-wisatawan masuk. Ya, harus cepat beres tuh. Itu kan ada di situ yang anak buah saya tuh. Di Mandor Fahmi itu kan di situ. Udah konfirmasi sama dia aja ya. Ya. Bos. Bentar. Halo? Kegedean nih. Halo? Oh, Pak Wali Kota. Aduh, selamat malam Pak Wali Kota. Duh. Iya, sibuk nih Pak Wali. Duh. Gimana? Oh, yang proyek itu. Yang batu bara. Apa yang mana? Yang pertambangan? Itu mah gampang, itu mah tinggal ke dinas pertambangan aja. Suruh saya aja tanda tanganin. Tinggal bawa berkasnya, saya tanda tangan. Beres itu mah.
Oke, oke, oke. Oh, dananya belum turun. Akan, ya, oh, siap, siap, siap. Oh, berarti besok lah, besok. Saya harus ke bank dulu, ngambil cash-cashan ya. Mau ditransfer aja? Oh, ya udah. Oke, oke, oke. Siap ya. Siap, siap, Pak Wali. Siap, siap. Yuk. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bos, Saya, Asep bos. Anu Asep. dicarioskeun ku mandor pami. kelak, kelak, kelak. Asep teh loba itu ya. Anu saurna teh miring di damel. Oh, si Pami, Heeh. Manur Pami, anu di proyek wisata alam, tuh orang proyek loba tuh lagi di lieur. Loba teuing Loba bosnya. teuing proyek orang pusing. Akhirnya, jadi proyeknya loba, Oh, proyek loba kan, cuman orang nugaskeun si Pami ngumpul. Jadi mandor teh. serius ka abg pusing anjeunna Ya. teh bos. Terus gimana? Maksudnya gimana? Mau kerja? Oh, Oh, yang damel bos euy. mau kerja Heeh. di wisata nggak boleh mau di Ah. wisata? Yang penting mah digawe we bos. Ya udah. Heeh. Ya udah gini. Gimana bos? Ini aja. Ini kan tinggal pendaftarannya aja di sini. Oh, Nanti kamu tulis biodata kamu sama tamat belajarnya kapan, ijazahnya apa segala macam lah. Ini dibaca dulu. Jadi gajinya berapa di sini udah ada tertera. Gajinya berapa, terus ada lemburnya juga. di sini kabeh bos ya. Ah, iya, baca aja dulu, baca. Soalnya banyak, saya jadi pusing. Banyak, cuma mandor cuma dia doang sendiri. Sedangkan proyek banyak kan. Abis teh ngomong teh jangar. Tanda tangan aja. Gitu. Nanti ada uang DP-nya. Oh, langsung cair bos. Iya, cair. Kalau sama saya mah langsung Waduh, selesai, cair. Udah saya isi ini aja dulu Ya, bos ya. sok. Tapi kerjanya yang rajin ya. Siap bos. Yang rajin, jangan ngecewain ya. Udah, Nah, udah bos. Sip bos. tulis nomor kamu di sini, nomor punya dana. Punya. Ya udah, nomornya tulis biar saya transfer sekarang. Nah, ini bos nomor saya eksis bos. Oh, sini. Ini buat DP aja, buat DP kerja ya. Kasbonan lah, kasbonan biar ini. Bapaknya bagus bos. Iya, itu udah. Ini mah dari Myanmar ini. Buset. Jauh. Nomornya yang ini, yang Iya, ini. iya. Bapaknya keren bos. Tuh udah saya transfer itu 500 ya buat bekal di rumah. Sekarang itu udah. Udah masuk. Alhamdulillah. Udah masuk. Ya. Udah. Saya mau ada urusan lagi. Oh, siap, Saya mau ketemu sama gubernur sekarang. Saya ada Ya. pamit. Ya. Ini bos ya. Siap. Nuhun pisan Pak bos. Ya. Siap udah. Tuh, iya si Aa can uih kene wae mending geus penting. Mudah-mudahan we sing sukses nyangan pagaweanana. Neng, Ngangan posan pokoknya mah iya kabar gembira neng. gembira. Oh, tingali iya neng. Ieu naon ayeuna? Ih, teh dikarima gawe di proyek mak bos Cibus teh. Eta teh Oh, alhamdulillah ari ieu teh pergi naon ieu teh? Iya teh tanda AA diterima digawe. Oh gitu. Oh, Ah, syukur atuh Cai AA mana nu tadi neng? ampun aus. Oh, Atuh lalaunan ampun. Tos meni haus. ngopi ngopi atuh. Oh. Ya. Kabar gembira iya neng ditingali AA iya. Hasil Ku bos Cibuy teh di DP-an neng damel teh. alhamdulillah 500. ya Allah bisa beli baju bedug. Oh, Nah itu jadi teu bisa. Itu jadilah non teh ya. nyimang emok nanti Punya jadi. ulah pan AA iya tos meunang atosna. Bener nanya. Agra iba. Inya awe merenang ka kakak. Ayo geula iba kela. Lalu kayak kan Bau lala ya mah. kan bobo. Ke bawah jeung aing. Alami ya. Tapi si Neng baru boh. Pas bobo maka agra iba. Iba heula antosan nya. Aing jadi atuh. Ayo ngalam sing penting mah. Antosan.